kuari geus beat mulai dibere zikir tafakur muraqabah khidmat opat teh sakitu hayang jadi jelema luhur mah opat perkara zikir tafakur muraqabah khidmat sakitu doang sakitu bae kajeun guguru ka Irak ka Iran ka Arab nu asli mangan opat bae geus dibukukeun dikitabkeun ku ahli thariqah deuk timbul ti Imam Ghazali deuk timbul ti Imam Kushairi deuk timbul ti Imam Syafi'i deuk timbul ti berbagai guru-guru thariqah deuk ti Syekh Abdul Qadir deuk ti kitu Kiai Yusuf deuk ti kitu nan Maroko na eta Abu Hasan Asadi kabeh opat bae hiji zikir dua tapakur tilu muraqabah opat khidmat sakitu bae ngan ke zikir ti mimiti zikir jahar zikir khofi zikir napas tapakur nangke ti mimpi tapakur awal aya genep naik tapakur kana 12 engke aya muraqabah awalan nu 20 ke naik intisari tina 20 khidmatna kumaha cak guru bae percis sakumaha maik di leungeun gosil nggak sih kos gitu. Jadi orang hidup hidmatan mah tuh mual jadi wali. Lantaran naon? Henteu bisa di diri orang ngatur orang teh aing teu takabur tah henteu coba dititah ku guru. Tah bersiam. Tah gali. Namun orang boga rasa, "Bu, aing diteu kitu." Can jadi. Kuduna geus endek ka Allah padahal mah, tapi diukur ku guru heula. Hidbak data kagul lamun geus ku guru geus luluh jasa titah kieu daek titah kitu daek kieu kitu guru ge nitahna teh geus macem-macem bae geus nu aneh-aneh bae nu aneh-aneh teh anu urang anu di luar pemikiran urang nitahna tah jieun sumur geus sia tah geus dijieun sumur salah teh sia kurang gede gedean deui gede teuing pindah sia malah geus sebab lah henteu dimaksud sumur nah henteu dimaksud nu dimaksudna ieu ngaabdikeun diri ngahambakeun diri dek dibilukeun mah ka Gusti Allah ai urang mah lain yen sumur beneran juga ditu najat pam napangneangankeun ku sia ulah jat pam satelit eueuh duitna neangan atuh sia kitu tah aja dipake sia na mau oleh milu mandi nya aing bae tah mah Firaun tah mah geus kitu mah